Tek masak mumpung barang keneh rek ngabuburit kan dipikir mumpung eueuh nya sok ngacokeun nya. Kenaon jelema fokus di ditu. Lucu. Teu kadengin aing ucu-ucuan ge. Rek terima teh. Urang pesan hayang ka dieu. Ih, gaya ih, aya bantuaneun wah. Hanya kapan tuh mau Masak naon urang teh? masak rupa-rupa kerupuk angeun sop tuh urang teh angeun walu Mana ningali urang? tuh kerupuk tuh bohong tuh tingali tah nye kerupuk tah kerupuk Borek ngapung mah gorengan kerupuk tah ya. iya tempe dihadekeun Susu seta dia mah. aja nari tah iya rek ngerecek walu tah tuh bohongan ucu teh mah tuh itu angeun sopeun Pantesan urang hayang ka dieu. pantona hanya kan nu teu ditukeun malongo pantona adinya heueun Jika anak soleh nyucu sia masuk kitu ka aing teh. lain da urang teh saeutik nya rek urang ngumpul urang teh malong-malong Bisa aya bantuaneun naon ku dibantuan? bantuan adinya gawe Bantuan. oh aduh yang segala hayang Ih, heueuh ku sini baralatak ieu. oh Bantuan, orang bantuan mete era menta. ya heueuh tong nyucu Apa dibantuan teh Gusti? Edan. Bahagia nyucu ku sagala loba. di pasar tadi nya balanja na kilo nya urang teh Ngajakan ka urang ka pasar. Losok itu saya teh ka urang teh ari keur boga teh mana kitu dos. Ieu naon? eta segala we da urang teh Bantuan naon tuh urang bantuan urangnya. apa sonata bisi hayang tempe ke bawaan balik tah bawa tempe Sapotong nih tempe teh nya satu. Duake urang mesti kira untung ingat urang mah tawaluh dua hiji ewangnya ke bawaan baliknya Make je ewang mah emang geus ngasakan. kan urang nya mah dua urang mah hiji Oh. terus kan nya mah rayak anak nah di rumah salancur mah teh buka salaki nek kalahan bawang na moal Nek atuh nek. Nek Oh, Ana nek, sok. mumpung ka dieu aing. nya heueuh da aing keur beungal nya cuma Bawang. Tani ku loba ieu bawang. Ditawarkeun ieu bawang. eueuh di pasar rek meulitana di 2 kilo teh eueuh saep cenah anjing deui we Oh, ieu tawarkeun ka urang. Bae mah hena beak. bae da urang mah salaan itu tuh nyambal geus ngayur geus Mumpung ayanya heeh ka urang ya bisa yang asin japuk asin pedah hek bawa milihan kemana Urang mah yang lumba-lumba. lek lauk hiu hek Ieu mah lauk hiu meuredan. lauk hiu eta mah Di lumba-lumba. lumba-lumba Gusti bahagia nyucu aing mah. Nyucu senang sok bahagia jadi ka urang teh karudetkeun. da moal menta wae anu urang teh da mikir era Nah, heeh, kudu kitu. Ieu boga duit di mana manehna menang barangnya? minjem di Bank Emo urang teh nginjem boga batur urang teh urutan batur pek teh dieu dicairkeun alhamdulillah urang beli baju yang putra urang teh mata Bener. tapi teuing di Di mana masawal lagi? mah nyumpul sok bayar makeun bae Urang teh ngomong. naon ngomong naon Eta kumaha mayarna maneh? Kusaha ge mayarna? kita bingung kumaha tong bayar Bayar atuh nginjem tingalikeun mun rek mayar nginjem ka urang sia. Urang ulah nginjem mah. Bari nginjem urang ayeuna ka urang urang bisi teh beli bantuan. baju can ke Fitra urang Keun tepan tingalikeun koret mangke moal pang maya mantuan mang mayar. Ye nginjem timbang 2 juta da urang karang nginjemna cenah kitu cek si ibu teh tong ageng-agengnya nya ucung bener ngawitan 2 juta ge gede nya ucu lain heeh tiba. heeh nya eta di situ bener capokat ti batu teh ngomong teh Ieu nih, ieu nang iraha balanya ci anggeus Ieu atuh ngomong mah. Bang Emok. ieu Ieu mah anu sabulan ka tukang sama pantesan puasa takut di pasar ieu bawang sapotong-sapotong. di pasar teh eueuh bawang nyee eueuh bawang daun eueuh bawang beureum seep segala seep nyucu Khusus cenah kareo. santri dipake langeun sop keur kerja nari urang tong dipiceun nya bisa Nek gitu sop naon maneh? ih nggak usah eta apa Mau buaya. buaya ya naik tempe di bawalik Nek atuh sok Mampang bungkung tempe hiji nya tah walu dibere 2 tabortolan asina panglaan. asina milih harek na asina mah Baik. dirinya Mun kabeh bae tong. entong bisi hayang ke urang eta lungtut mentar teh hayang kabeh mentar teh Nyamuk pengker aya we nya ieu atuh. sok kitu nya sok eta eun barang teh Ieu wortelna mah angkolna tuh yang eta teh. oh neangan gitu neangan gitu anggap imah batu imah nyucu tong imah urang nya Anggap mah batu anggap imah nyucu bukan nama anggapna Ieu ka diekeun ieu. heg
Wadahan ke dia gitu. Heeh. Goreng kerupuk hayang mung. Hayang atuh. Atana we nya bawananya. Semoga minyak. Anu kedua kalau goreng saya bisa Aku meureunna. atuh goreng deui kabeh. Oh, urang goreng teh kudu banyak. Heeh, urang hayang. Ieu urang teh teu masak lucu bisa aya omong, teh. bisa omong. Ih bener oge urang teh teu masak. Aduh. Eueuh asakaneun hoream. Oh. Tah ieu tempe yang isukan ora aya mah mentek pentawe dahar mah ka maneh ah. Heeh lah, sama budaknya da lomba teh bang ya aya dua Ih. udah. Di Bang Dua budak urang emang mehana 4. Urang kakak kan ada uang kabeh. Kemana? Siapa kan apa-apa peju teh? Yang ini sorangan bukan lagi teuceul. Mantong-mantong gitu. Oh. Ada uang ruben pakeasnya budak si Asep di mana yang sana ayeuna? Kemana sih Sar Asep tuh gogo? Ah, seingatnya tuh mau ingat baliknya. Mun urang mah nya. Ingat lebaran sama majikan. Kembaran tong dipikiran. Sok Sok burukeun eta mah buru-buru goreng bawa etana burukeun. Kerupukna. Jam sabaraha ayeuna teh tuh? Kayak sedina teh. Kayak jam 5 nya. Oh beurang keneh. Eta waluh teh karecek ke urang mah yang asakna da. Ah, apa tadi berdua tuh tong katana atuh. Ah, mun urang yang asakna. Bae etana di bawah yang isukan. Oh, nya sok sarakan nya emang kitu barang penta teh. Mun urang mah yang asakna ongko, urang mah atana yang isukan. Barang penta teh. Nya kumaha we. Meyakeun ka nya ucu. Nya coba mah daang oge sorangan. Panye erin hayang. Heuh ternyata sok paluhna asakan ayeuna heuh. Heeh. Eta asakna nya. Heeh, lah kembali ke depan. Lah kan nya lah. Heuh nya, urang teu wani diah nya. Bari Bari ieu ieu. menta unggal poe nya. Nya. Kan menta unggal poe kan nya urang. Geus tong ngomong abis ditutung tak kurus. Ada di teh. Cek meni imah teh mikat kabar resih kieu ya Allah ih. Tidak apa. Garilai aing nya. Kau ngahina nya Yo, mun barang bilang teh pereum wae bulan puasa mah. Negilani rapih pisan itu imah teh. Eta. Ah, pun bae. Ah. Heuh hek atuh hek tongoi-tongoi masak hek. Nya urang teh teh kana warung Heeh. Hek. Kayak orang asal ya bisa yang naon. Ya urang ngalaan liat kerupukna. Mana itu tutupna tuh si Tiis? Ta eta ta deket deket ta eta tuh ta eta tutup pas ka urang teh di dia kat songkok. Urang ngalaan dia kana kantongnya. Heeh. Bawaanku aing. Karena mah neng barang peta sok dibaan urang ka. Nyanyi sok sing tarik atuh. Ajang baso di kamu. Lapar sekuat. Mumpun keur nyanyi terbalakna. Semenjak mengenal Raginang. Raginang buat lebaran. Lapar sekuat. Lapar sekuat. Ayam baso di samuan. Ning ngaraheun ieu ucu ih. Ngaraheun. Ada bunga juga tanya Heeh. Lapar. Urang ngalaana kantongnya. Lapar sekuat. Cucu ke urang ka diri nyokap waluhna nya. Hek nya, ieu hatur nuhun nya kan tadi beresan ke urang nya. Hek. Terus nya nuhun ya bantuan. Hek nuhun ieu. Mau nahan di bawah kabeh. Ya sing eling. Oh. Ya di bawah kabeh tuh kita ada demas. Ih, aing mah diteang sakai mana keng recek waluh da aing mah da. Tapi pikir untung toge teu kabawa toge teu aing mah kumaha urang teh. Terus jelema teh. Ye. Itu kalakuan teh.